lalakon mangsa katukang ngawangun rasa hariwang ringrang melang ngalong kewang naon atuh bawa mulang nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi kalebet kana golongan jamil nu aya dina jalan husnul khotimah nafakuran lalampahan nawanci umur kiwari ampun Gusti teteh ladiri mungsa ukur ingkar tur lali muka Gusti abdi sumuju muka Gusti abdi nedapi tulung kalintang lami abdi ngantunkeun angkuh sombong nyapirakeun ya Rahman ya Rahim Qadiran Aliman Sami'an Basiran Hayat Mutakaliman mugi abdi
geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah palang siang bener teh ngancik sorangan sok rajen kamamelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtring di kotek tak di teangan lain deui
nalupkeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya Karang Tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting samemeh sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting samemeh sariat layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang ngalong kewang teboga bawaan mulang Lur boga anak loba mun jaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral nya kudu dikumaha deui teu sabar we jeung tawakal da geus kieu jaman urang tarekahan deui sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana kitu tah lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna lamun nitenan zamana boga anak mending dua kalayan asak rancana meh lugina ah gitu budak urang titipang nu maha suci ngarawatna obat kudu hati-hati lamun gagal malindusna kana diri masih suci Hayu urang bebenah ayeuna
anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan zamana boga budak mending dua kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang budak urang titipan maha suci ngarawatna umat kudu hati-hati lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayana rancitakan keluarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah hari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya. Dua belah dua. Bacan telur. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang baya. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirpengan sakedeung tong dipulas warna hideung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir, bacan tel hayu silih pikadedeung, bacan tel musuh hiji loba teuing. Eueuh jalma anu untung tina sifat hiri dengki, resep hasut resep fitnah, sulit hati belang baya. Eueuh jalma anu untung tina sifat pinuh dendam, resep jahil kaniaya, sok hianat gasa sama. Hirpengan sakedeung tong dipulas warna hideung, hirup petangan sakali raketkeun silaturahmi. Bacan tel asongkeun cinggir jeung cinggir, bacan tel kaitkeun cinggir jeung cinggir,
rakrakan entong sundalir surya kelingan kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah reka barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang ulah rega barerangan gerak papak zaman anyar rempuk jukung sauyunan mangsana ki Sunda tandang silih asah silih asih teguh pancu silih asuh ulah rek aing-aingan ulah ngan kukur jadi omongan prak gawekeun babarengan lalakonkeun ku hate nu daria mugia Gusti marengkeun. Dangukeun ya lur boga anak loba mun zaman baheula cenah loba rezekina beda jeung ayeuna lur boga anak loba mun zaman ayeuna tangtu loba masalahna hayang boga budak pinter sakola geus teu kahontal hirup mahal mawat mahal matak aral ya kudu dikumaha deui geus sabar we jeung tawakal da geus kieu zaman urang tarekahan sabisa-bisanya lur boga anak loba kudu cukup sandang
jeung papana gitu teh. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Ah gitu loh. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna. Ya gitu teh lo. Lain teu meunang boga budak rea, tapi panda gering kieu zamana berat. Lur boga anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papana. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang. Lamun nitenan zamana boga budak mending dua, kalayan asa rancana meh lugina. Sugan we senang. Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Gerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun keluarga berencana. Insyaallah eta cara tangtu aya manfaatna.
nyandak jadi mau capek we harang ge bae lah. Salilana ukur hayang dihuapan naon jadina hayang manen kudu melah hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan lain waktuna kersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melah parahiangan bro di juru di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna kersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melah parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda Balangsia bener teh ngancik sorangan sok
Rajen kamemelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtri di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang penting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek mangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang jiga lalaki cenah emansipasi cek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon duka teh teuing salaki na diimah na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae mas
berlian rencep ngaku bati tina bisnis, padahal mah hadiah tirupa bayawak awewe nekitu lain awewe modern tak bisa daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teuing salaki na diimah ngajaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae mas berlian rencep ngaku bati tina bisnis, padahal mah hadiah tirupa bayawak awewe nekitu lain awewe modern tak bisa daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Lain waktuna kersilih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna kersilih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melah parahiangan brodi juru di tengah imah nyade mahrifah subur makmur kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya sagala aya nyampak sagala nyampak benghar lain carita daek kari daekna. Hayang manen kudu melak
pidaekna